tina ada taam nih dinas gitu. Geus puguh geus neangan pi usahakeun ya teh bi euy. Geus ka itu ka dieu pada ringung aing usaha ayeuna mah euy. Oh, Lain bi euy, lamun misalkan urang ieu nya muka bengkel hareupeun imah rame moal nya. pasti rame gerak apa dah ngeprokan. Maksudna lain rame ngeprokan bi. Lain maksudna rame teu eta bengkel urang engke loba nu darangdan moal kainya. Maksudna teh. Ih, nyung ari hayang laban udang dan mah ulah muka bengkel muka salon. Parah anjing ieu bibi aing. Ampun teuing. Aing da aing kitu teh manu salahna mah ieu mah. Keur baleuweung kieu nyang hareupan bibi aing. Keur baleuweung kieu mah mending nyang hareupan teko guys, aslina daripada nyang hareupan bibi aing mah. Demi alekna ge. Lain tek euy. Ieu kumaha lamun bibi aing, ieu ku aing di karungan. Doraka moal aing. Di bayang yang kieu nya jai nya. Cuaca. Ini mang matahari teh mun asa deket embun-embunan. Oh. Eta mang matahari mun dibere paracetamol ti Ismail mang. Anjing. Udak geus ngagicelak deui wae ieu sirahna. Moal jai. Moal mata kejadi tiis anjing dibere paracetamol mah. Kumaha lamun sakalian eta matahari make bye-bye piper. Meh tiis. Ye, cek amang mah nya matahari mah teu kudu dipikiran ku Ajay. Mending ge Ajay anu ngaeueut paracetamol mah. Panas eta tarang Ajay. Embung mang. Jaim erek minum eta we bye-bye piper. Anjing. Bye-bye piper mah ajang ditapalkeun dina tarang lain ajang diinum. Anjir, beuki rempag wae maneh budak, ampun teuing. Lain Brad. Cenah ieu mah nya minyak bumi teh kan berasal tina makhluk hidup anu tertimbun ku taneuh berjuta-juta tahun. Terus? Tah, kan urang we makhluk hidup. Kayak lamun geus maot, urang jadi naon ya euy? Pertama apa pertalit? Tanyaan nepi ka dieu si Saremo, ampun teuing. Jadi minyak tanah si laing mah mo. Ya guys. Tuh lumayan ya minyak tanah mah. Daripada solar sah. Heeh, lumayan. Lumayan daripada solar mah murah anjir. Heeh. Oh. Kan minyak tanah mah anjir geus punah. Jadi dirinya mah teu jadi nanaon. Geus minyak tanah aya mah dinya jadi hasil pukul pelepes cenah gitu teh. Geus nya. Bener teh. Jadi hasil. Ya, orang tatarucingan ya. Sok mah kesal Burung naon anu boga jabatan. burung hantu. Lain buruhan mah tukang suuk. Kita euy, Kang Suuk ngira aku boga jabatan. Burung Garuda, Lain, burung pipit, salah, burung kutilang, bukan. manuk dudut, Nono, manuk cukah keh, lain, jingjing terep, salah, cininin atau cininin. lain. Naon atuh? Burung camat. Burung camar. Camar teteh Pina Panduwinata ya. Ya. Tiraha anjir manuk jadi camat. Ini ada baheula mah asa camat ya. Geus pangsiun meureun, geus pangsiun. Ayeuna mah. Nyabrat aya we coba jeung gogodana rumah tangga. Emang kunaon euy? Bayangkeun ku didinya urang melan anak pamajikan bisi teu dahar. Gawe beurang puting, suku dijieun hulu dijieun suku, banting tulang, beuteung dijieun buntut dijieun beuteung. Pamajikan teu narimakeun. Kala tong ka panjang teuing. Kan naon make jeung buntut dijieun beuteung dijieun buntut maksudna kumaha eta didinya buntutan kumaha? Da apa didinya urang buntutan? Astagfirullahaladzim. Urang teu boga baturan monyet henteu, urang teu percaya saeutik ge. Aya ieu naon tadi hareup?
Anjing. Parah anjing ieu. Nu kitu mah lain buntut kosim. Ya, anu kitu mah teh babagug. Nu kitu mah nyaho teu pepeng nu kitu teh. Parah anjir ieu buntut cenah. Ai si kosim anjir. Eta euy lagu-lagu baheula nya. Araya deui ayeuna mah euy leuwih modern geuningan di modernkeun. Didinya resep teh lagu. Resep urang mah lagu-lagu Dua Sumbang kumaha anu berenyit dengan Ayeuna ge pan di aransemen ulang pan ayeuna lagu berenyit rame deui ayeuna. eueuh aransemen ulang mah aya ge 3 roda brad kujam kolesin eueuh aransemen ulang mah Naon sih teh? Jual kana semen aya didinya. Aransemen. Di aransemen teh musikna diperbaharui. Jadi kana semen aya didinya anjir. Anjir lagi celak aya. Parah anjir. Ngomong-ngomong semen anjir. Heueuh euy butuh semen euy sasak euy. Pangusenkeun euy. Jangan diburuan. Sasak we urang mah. emang jangan naon sasak di buruan kan buruan didinya mah rata teu kudu disasakan Anjing. Sasak teh anjir sakarung semen kosim. Astagfirullahaladzim anjir tadi aran semen ayeuna sasak cenah. Nah didinya saliwang teuing anjir. Ieu mah lain nu saliwangna lain ceuli lain ieu mah cek urang otak cek aing mah ieu mah. Nu saliwangna mah. Ku aing dicor wae gitu anjir ieu. Brad nyadi ari cileuh payu ayeuna Brad Anjir. Lain ceng eueuh pembahasan anu leuwih geuleuh gitu ti pembahasan cileuh ieu. Nah anjir ngabahas cileuh ceng. Aya wan nu leuwih penting geura sok. Aing mah ampun teuing. Ieu kumaha mimitina ieu? Cileuh jadi mata pembahasan poe ieu. Materi pembahasan poe ieu kumaha ieu caritana? Pedah eta Brad adi pisan Heeh. tetangga tas meuli motor NMAX ya Brad Terus naon hubunganna jeung cileuh? ditanyakeun ku Aceng Heeh. cenah kadar ladang kuru cileuh genteng pejit Paribasa nu kitu mah saroceng. Ih mani teu paham ieu paribasa. Yeuh. Arek saha teh anu ngabanar cileuh? Jeung pisabarahaeun eta cileuh mun sakilo ceng. Parah aja saroceng ieu. Ampun teuing paribasa eta mah. Yeuh menang manehnana menang puasa, menang ngirit-ngirit kabeuli NMAX teh. Maksudna cileuh mah teu berharga nepikeun ka ayeuna ge henteu. Parah aja ya saroceng. Gelila anjir beuki rempag we sirahna ieu. Ampun teuing.